Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Tahun 1827 harita teh di Pangampon rek aya ujian pikeun sakola guru. Ti sakola enjang nu kapetok meunang milu teh ngan manehna sorangan. Basa nyarita ka indung bapakna aranjeuna aratoheun pisan. Syukur didoakan ku emak. Moga-moga sing menang. Sugan enjing jaga di barang jadi jelema. Cek indung enjang kalayan Daria. Kapan ayeuna oge tos janten jelema mah? Tembal enjang can ngartieun. Jadi menak lain kawas semajang bapa nu ngan saukur bulu tanah. Indungna bari terus nyieun sepaheun. Mitra kaum dangu. Singkat cerita bisa mingguan deui kana waktuna enjang diajak jarah ku bapana. Ka makam Mbah Pangeran. Ari makam Mbah Pangeran teh pernahna luareun lembur ngarunggunuk nenggang jauh ka ditu jauh ka dieu. Sakurilingna dibenteng ku batu sagede-gede sirah nu disusun tutumpuk jangkungna sasemet bujal. Jeroan benteng nyampak dapuran haur cucuk paselang jeung dapuran tamiang pajejet jeung areuy-areuyan. Radak kakatuhu tangkal caringin gedena teka tangkep ku genepan janggotna tinggulayun sagede-gede leungeun. Dauna ngauban selegana pasarean. Tukangen saung makam Mbah Pangeran jareg-jeg tangkal samoja keur meujeuhna mangka karembangan. Handapeunana taringgul batu-batu tutunggul. Malam Jumaah Kaliwon gendeng-gendeng harita teh. Cahaya bulan ukur reyem-reyem caang henteu poek oge henteu. Bapak Sukardi nu telian bapana enjang ngungkug lempang teh heula bari ngupat ngapit oborna. Enjang nuturkeun ti Panderi mawa tapas garing keur parupuyan jeung sapu pare sapocong keur obor balik. Kuek 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 sit sit sit
puriding punduk mimiti raya-rayan. Jalan anu disorang nanjak mudun, sakapeung datar tapi taringgu loba batuan. Kenca jeung katuhu loba rarambu leuweung kayaning daun kaso jeung dangdaunan sajana nu ngarayom. Daun awi ting arulang. Jang, mun engke papanggihan nanaon bae? Ceuk bapakna. Omat, ulah rek geruhnya. Cenah. Kaayaan teh mungguh tiis jeung poek. Lantaran ayeuna lempang teh di tengah-tengah kebon awi. Seor sadak geusik diawurkeun. Rai enjang kukurayeun deui. Teu kuat ku sieun, lempang teh jadi ngarendeng jeung nu jadi bapana. Malah sakapeung mah miheulaan. Jeung teu wani luak lieu kagigir sieun. Kaluar ti kebon awi tuluy mapay jalan satapak. Di luhur langit angkeb pihujaneun ngagaroyot. Rungunukna pasarean ngalemeng lir anu dipocong. Mata keung matak sieun. Na atuh telila gapruk aya nu ngagapruk kana beungeut enjang. Aduh, jadah lawai atah jadi. Ceuk enjang katangan rewasna. Lamun ti berang mah meureun beungeut natang tu sepa eueuh getihan. Mitra kaum dangu. Nu lempang teh dipirig ku sora jangkrik, dipapagkeun ku sora angin peuting, dialokan ku sora londok di kebon ganyong. Pasalang jeung sora anjing anu babaung mata keung. Nu kadengengan blag-blegna sora dampal suku arinyana nincak kana lemah. Beki deket ka pasarean lempang teh beki hoream. Tapi bapana terus noyod bangun taya kasieun. Bari teu eureun-eureun ngupat ngapit obor. Nungan kari meledak haseupna wungkul. Bus abus kana lawang pasarean. Kaayaan teh mani poek mani merdong. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Cek bapa anak. Uluk salam ka ahli kubur. Na atuh mitra. Ana brai teh sakuliah pasarean ngemprai caang. Tapi lain caang cahaya lampu, lain caang cahaya bulan, duka caang cahaya nanaon nama. Enjang oge teu apal. Sajongjongan dua nana ngajarang jenang tung dina lawang. Panuna molotot teu ngiceup-ngiceup lantaran ningal rupa-rupa sasatoan mungguh noyek. Kawas keur kumpulan gede bae. Mani loba sabang saning banteng, lembu nu paramuk, gagambul bari gagadil, badak gajah nu gararaga, pada meta nararingkah, kijang manjangan rarangga, pek tarungkul pek tarangga, mencak uncal kararumpul, ting jarete ting jaraul, monyet tut lutung ting gulayun, ting jarewet ting rarenyo, bagong babi ting jurungkung, ting suruduk ting tarangoh, maung belang maung loreng ting garem ting salangger ting saleng gerang, careuh dedes ganggarangan, terareureuh ting sanggereng. Dina kaya nu samodel kitu birit enjang mungguh asa kokoplokan.
Bapana enjang katinggal perem. Bari teureun-eureun kunyam-kunyam babacaan. Reup enjangna oge milu perem. Ngendek sajongjongan karasa bapana ngalengkah. Nyah enjang bentak sakuliah pasarean geus poek deui teu mabra kawas tadi. Balik deui ka asal. Sasatoan nu tadi rea teuing kamarana ngareleungitna. Ramang-ramang katingali rajeg tangkal samoja jeung taringgulna batu tutunggul. Enjang muntang kana leungeun bapana nu terus maju kana saung makam Embah Pangeran. Geus nepi brek sila, gek enjang ge milu diuk gigireunana ngarendeng. Kepoh bapana niupan obor nu meh parem, gur hurung deui. Tuluy ditumpangkeun kana tapas, kusiwal ngaluarkeun menyan tina sakuna, peruluk dipurulukeun kana luhur seuneu, pok tindak. Haturan Embah Pangeran, ieu putu ngadaoskeun pun anak. Wireh aya maksad bade ngiring eksamen atawa ujian sekolah guru. Mugi Embah kersa mangrekeskeun kanu kawasa. Sangkan pun anak diparinan caang hate tiasa hasil pamaksadanana. Trila garayam babacaan deui tuluy dikir beuki lila beuki husu. Dina kaayaan anu samodel kitu enjang oge nurutan maca kulhu dengan eta anu bisa. Trila cep karasa aya nu ngarampa kana pundukna. Menit tiis camewek rai sabulu-bulu muriding ceg nyekel kana tuur bapana bari panon diperem-peremkeun. Gurubug enjang ngajelok ka hareupeun nu jadi bapa lantaran karasa pisan aya nu ngeleketek ngan orokaya. Bapak nama teu malire kalah jongjon wae muji. Bapana enjang katinggal perem. Bari teureun-eureun kunyam-kunyam babacaan. Reup enjangna oge milu perem. Ngendek sajongjongan karasa bapana ngalengkah. Nyah enjang bentak sakuliah pasarean geus poek deui teu mabra kawas tadi. Balik deui ka asal. Sasatoan nu tadi rea teuing kamarana ngareleungitna. Ramang-ramang katingali rajeg tangkal samoja jeung taringgulna batu tutunggul. Enjang muntang kana leungeun bapana nu terus maju kana saung makam Embah Pangeran. Geus nepi brek sila, gek enjang ge milu diuk gigireunana ngarendeng. Kepoh bapana niupan obor nu meh parem, gur hurung deui. Tuluy ditumpangkeun kana tapas, kusiwal ngaluarkeun menyan tina sakuna, peruluk dipurulukeun kana luhur seuneu, pok tindak. Haturan Embah Pangeran, ieu putu ngadaoskeun pun anak. Wireh aya maksad bade ngiring eksamen atawa ujian sekolah guru. Mugi Embah kersa mangrekeskeun kanu kawasa. Sangkan pun anak diparinan caang hate tiasa hasil pamaksadanana. Trila garayam babacaan deui tuluy dikir beuki lila beuki husu. Dina kaayaan anu samodel kitu enjang oge nurutan maca kulhu dengan eta anu bisa. Trila cep karasa aya nu ngarampa kana pundukna. Menit tiis camewek rai sabulu-bulu muriding ceg nyekel kana tuur bapana bari panon diperem-peremkeun. Gurubug
enjang ngajelok ka hareupeun nu jadi bapak lantaran karasa pisan aya nu ngeleketek ngan orokaya. Bapak nama teu malire kalah jongjon wae muji. Di luhur langit beki angkeb, telilas sawatarana paralak hujan ninggang kenteng makam. Hiuk aya angin nu ngahiuk ngagelebug sorana mending ngaguru. Dorok-dok dahan caringin pareunggas, gebru ninggangan saung makam. Dapuran awi ting carekit, angin puyuh muih tukangen enjang pisan. Dapuran haur nu katuhun ngabereyak kerebah nuruban awak enjang jeung bapana. Ger hujan mani ngagebret enjang teu walakaya ngan ukur bisa kokosehan dina Cileungca. Telila hujan raat, angin eureun, ret enjang ngareret ka bapakna nu masih keneh dikir bari peureum. Parandene kitu parupuyan mah aya keneh seuneuan. Hujan anehna teu aya urutna. Aneh pakean oge teu baseuh teu sing. Angin ge teu aya tapak-tapakna acan. Teu aya dahan caringin peunggas. Teu aya dapuran haur anu rebah. Saung makam oge teu aya robahna. Alhamdulillah muga diijabah. Ceuk bapakna bari jung nangtung. Hayu urang balik. Cenah bari terus ngajak anakna balik ninggalkeun eta makam Mbah Pangeran. Mitra kaum dangu kaluar ti pasarean teh enjang telesot nyekelan leungeun bapakna. Bulan geus tembong langit lenglang tapi teu caangem prai masih kapulas ku mega bodas ti jauhna. Halimun geus mimiti ngarei kawas nu milu mapag janari leutik dina mangsa harita. Ngayapak kasiring ku angin gunung ngarungkupan pilemburan ngarungkupan tatangkalan dipapai sajumpluk barang rek bus ka kebon awi teu ku hanteu di jajalaneun aya nu magatan teuing naon mimitina sagede ucing tuluy ngagedean sagede anjing tuluy ngalodlod sagede jagir akhirna ngadangong sagede kuda. Alah, naon eta? Oh, enjang bari nangkep kana beuteung bapana nepi ka hesieun ngalengkah. Budak teh, sakitu-kitu bae make kudu sieun. Ceuk bapana. Hawar-hawar pisan kadengeuna teh pikeun enjang mah. Nu harita geus lesan. Leketei awakna karasa leuleus. Kudu pruk we. Manehna ngudupruk goler. Enjang ngagoler dina lemah. Geus kitu mah les bae maena kapiuhan. Teu inget di bumi alam.
Mitra kaum dangu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Ingat-ingat enjang geus aya di imahna. Keur dinaha-naha ku indungna jeung ku ninina. Muji sakitu oge. Sinjang teh jajaritan. Cek bapana. Syukur atuh enjang. Cek ninina. Kawenehan bapana? Tanya indungna. Kawenehan. Teuing ka kaliwating. Ngaberedega. Insyaallah diijabah. Cek ninina bangun reus. Tapi najan kitu age enjang teu meunang ujub. Indungna milu mairan. Ari ngapalkeun mah kudu leuwih getol. Kumaha jampe poho teh geus apal? Cek ninina. Apal nih? Cingpok nin hayang ngadengekeun. Tulis bibir cakraleta. Anu poho dipohokeun, anu lali pupulihkeun. Bukakeun rereganana, reregan nalang sehat teh. Brai caang padang nerawangan atra-katra eusina. Enya apal geuning. Geus atuh ari kitu mah geus sare ka itu. Jeung geus penting toing, jog. Cek ninina. Di langit lalaunan bulan katutup ku mega anu kandel. Reup-reup cahyana jadi pareum kahalangan ku mega anu ngayang. Guludug hawar-hawar kadenge ngamimitian nurunkeun gerimis leutik. Dina wanci janari gede barasat-barasat cahya kilat babarasatan. Jeleger sorana ngaguruh ti luhur. Tungtung nama sada guludug babladagan awur jeung sora angin anu ngaguruh. Paralak hujan turun masihan suhunan. Caina murag kana taneuh nyiptakeun cileungcang anu ngayembang di pakarangan. Kaayana anu samodel kitu milu mepende nu keur tali beura sare. Singkat ieu carita. Dina poean rek indit eksamen atawa ujian teh. Isuk-isuk keneh pisan nini enjang geus muntel sangu sakepeul. Tuluy dibebeurkeun dina palabah bujal incuna. Tah, angke mun turun ti gododog, ngalengkah teh kudu suruh katuh heula nya. Jeung lamun tacan 7 lengkah omat, ulang alieu ka tukang, jeung ulang ngambekan. Mangga nih, tembal enjang kalayan sarga pisan ngabandunganana. Sanggeus munjungan kanini jeung indungna enjang tuluy indit dianteur ku bapana. Jeung kudu nanggung sumbul bekal. Lempang telewang tehon cewang. Damun rek maju perang teh mah geus lengkep ku pakarang. Aing kudu menang. Cek dina jero hatena bari yakin. Lain ujub tapi yakin. Sabab lain bae dumeh geus jarah ka makam Mbah Pangeran. Lain bae dumeh boga sangu palakiah nu geus ditunda dina bujalna jeung jampe poho ti nini teh. Lain bae dumeh nini jeung indungna ngadaroakeun sarta marantuan kuting lalekik paruasa. Tapi babakuna mah enjang teh percaya kana diri pribadina. Lantaran geus paeh poso enggoning diajar dina teh hasilna oge eta mah takdir nu boga lalakon. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mindeng ka Bandungan jelema sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu reureuh degeuning nu bakal karasa jeung karandapan mah anging kadar ti pangeran. Manusia mung sakadar rancana kabul aya tinu Maha Agung laksana aya tinu Maha Kawasa.
Mitra kaum dangu didayeuh teh numpangna teh di kawawuhan bapakna. Ari nu milu samen teh aya kana 500 na urang. Da eta bae aya 10 kelas. Dina sakelasna 50-50. Pangajaran anu pangheulana dibikeun talaran. Rek maju kana pangajaran kadua ngitung soalan. Barudak teh disebutan deui saurang-saurang. Nu teu kasebut hartina murag dina talaran. Atuh nu asal 10 kelas dina ngitung soalan teh ngan kari 5 kelas. Nincak poe kadua maju kana pangajaran katilu. Nyaeta ngitung angka. Nu kasebut ngaranna ngan 3 kelaseun. Nu 2 palid. Dina ngitung soalan teu lulus. Sanggeus ngitung angka ditema ku ilmu bumi. Anu kapanggil ngaranna ngan kari 2 kelaseun. Nu sakelas murag dina ngitung angka. Nepi kana ilmu bumi teh. Ngaran enjang nyantel keneh. Tapi nu masih miluuna masih kurang leuwih 100 urang deui. Poe katilu maju kana pangajaran kalima. Dukarek pangajaran naon deui. Tuluy disebutan ngaran-ngaran nu tacan murag. Memeh kasebut mah enjang teh teu waleh deg-degan. Moal boa beungeut oge pias, eueuh getihan. Alhamdulillah. Ngaran enjang kasebut keneh. Ceuk bapakna nu milu milang ti kajauhan. Tas ilmu bumi teh aya keneh 70 budak deui. Ayeuna nulis alus. Tas istirahat dipanggilan deui. Ngan basa nepi ka nomor 20 ngaran enjang tacan kasebut keneh. Ciptaan ngalayang ka makam Mbah Pangeran. Hate ngajerit ka nini jeung ka indungna. Ret ka bapakna nu nangtung sisi pager bari baeud jeung pias. 20 hiji lain sugan. 22 lain meureun. 23 lain keneh. Paninggal enjang napel kana bibir situan nu keur nyebutan. 24 lain, pok deui lain, pok deui lain. Nepi ka 40 lain keneh. Bebe, malang siang. Cek enjang dina jero hatena. Sirahna mimiti lenglengan, panon riri Jepan, nahan si mata nurek maksa murag. Kawasna moal aya capek hate nu cara kieu ye. Cenah bari ngusapan dadana. Tapi berkah. Alhamdulillah. Nomor 42 ngaranna kasebut tah harita manehna ngarasa rek paeh teu tulus teh. Mitra kaum dangu. Memeh asup ka kelas enjang ngaliuk heula ka bapakna. Katinggal anjeunna imut bangun gerah pisan. Barudak anu disebutan teh disakelaskeun. Reakna 45 urang. Tuan anu manggilan tadi teh pok nyarita. Mangkaregepkeun sakabeh, maraneh kabeh mareunang. Ari samena mah nu katarima engke baris dipanggilan deui ku surat. Nu teu nampa surat panggilan eta artina teu ditarima. Kaharti cenah mitra cek barudak. Ngawalon saur manuk. Lantaran nu rek diarah teh ngan 40 urang wungkul.
Nu sejen mah pikeun sadia nungkul bisa nu halangan. Karti cenah mitra cek barudak saur manuk deui. Syukur ari Karti mah. Tah ku kituna poe ieu cekap nepi ka dieu we heula nya. Sok ayeuna mah kabehan meunang badali. Mitra kaum dangu. Kaatoh enjang jeung kolotna teu kudu dicaritakeun deui. Ku sararea oge tangtu ka mafhum. Juragan mantri guru malah make nyalinan sagala. Mere baju sapangadeg kaul cenah. Lantaran saumur-umur ti sakolana mah kakarak aya nu meunang eksamen. Nu enggeus mah ngan palid jeung palid bae. Ti harita sirikna teu unggal peuting ninina ngagelendut bae mabatahan. Omat cenah. Urang teh kudu hade gogog hade tagog. Kudu bisa titip diri sang badan. Insyaallah ku urang bari sarea. Insyaallah ka urang bari sarea nu nyaheun jeung walaseun. Kitu. Jeung cenah kanu batin oge ulah kendat manuhun. Memeh sare kudu babacaan malah rahmat salamet bari pok mere jajampean. Ya, regapkan kieu jampena teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nada berkahna anu ngajaga badan jeung nyawa kaula. Kaula nada berkahna anu ngajaga badan jeung nyawa kaula. Malaikat seda rasa. Malaikat seda rasa. Malaikat seda jati. Malaikat seda jati. Malaikat seda liput. Malaikat seda liput. Malaikat seda lenyap. Malaikat seda lenyap. Malaikat limpan putih. Malaikat limpan putih. Malaikat anten jati. Malaikat anten jati. Anten jati lain jati. Malaikat anten jati. Malaikat anten jati. Malaikat keletek putih. Malaikat keletek putih. Bisi aya anu hiri anu dengki anu jahil kaniaya. Bisi aya anu hiri anu dengki anu jahil kaniaya. Bangsa jin, setan, siluman atau bangsa manusia. Bangsa jin, setan, siluman atau bangsa manusia. Pariksakeun. Pariksakeun. Pangmulangkeun. Pangmulangkeun. Pangyurupkeun. Pangyurupkeun. Nu ti hareup mulang ka hareup. Nu ti hareup mulang ka hareup. Nu ti tukang mulang ka tukang. Nu ti tukang mulang ka tukang. Nu ti kenca mulang ka kenca. Nu ti kenca mulang ka kenca. Nu ti katuhu mulang ka katuhu. Nu ti katuhu mulang ka katuhu. Nu ti luhur mulang ka luhur. Nu ti luhur mulang ka luhur. Nu ti handap sina mulang deui ka handap. Nu ti handap sina mulang deui ka handap. Tah, ieu bacaanana. Regepkeun, apalkeun nya. Nyani. Sok ayeuna baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nada berkahna anu ngajaga badan jeung nyawa kaula. Malaikat seda rasa, malaikat seda jati, malaikat seda luput, malaikat seda lenyap, malaikat limpan putih, malaikat anten jati, malaikat keletek putih. Bisi aya nu hiri anu dengki anu jahil kenaya bangsa jin, setan, siluman atau bangsa manusia. Pariksakeun, pangmulangkeun, pangyuparkeun, nu ti hareup mulang ka hareup, nu ti tukang mulang ka tukang, nu ti kenca mulang ka kenca, nu ti katuhu mulang ka katuhu, nu ti luhur mulang ka luhur, nu ti handap sina mulang deui ka handap. Alus. Calakan. Cek ninina bangun reus. Mitra kaum dangu, singkat cerita. Nepi ka tanggal 5 Syawal, nyaeta waktuna sakola-sakola mimiti dibuka. Lebeng enjang teu nampa surat panggilan. Aduh, aya bagja teh daulat. Tahun ieu mah teu kapanggil. Cek enjang bari hing weh ceurik poho kana kalalakian. Saban-sabannya eta robah mangsa teh mitra ganti wanci lang bulan kurunyung tahun heueuh.
Sok minang ka Bandungan jalema sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Kada pentereuh-reuh da geuning nu bakal karasa jeung karandapan mah angin kadar ti pangeran. Manusia mung sakadar rencana kabul aya ti nu Maha Agung laksana aya ti nu Maha Kawasa. Kitu deui keur enjang harita. Deudeuh teuing ngenjang. Nepi ka wanci harieum beungeut enjang rumahu umandear bari nyusutan Cipanon anu geus rek tereh saat wiati angkeb taya bentang hiji-hiji acan nu katembong nyaangan keur mah eukeur mangga saharita teh ninggang diusum hujan katambah deui da memang can waktuna pikeun sakadang bentang bijil nembongan. Hawa tiis nu nyelesep kana kulit sarta kaya di luar nu bada recek ngajadikeun panggeusi lembur mingkin baretah bae ngahep-hep di imahna sewang-sewangan. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parentu seniman, beungharku sarjana,